Aku disaranganku pada parita Bapa Rengsa tugas Bapak tanggung jawab kami. Madi memang tanggung jawab Bapak digentang secara hidup. Anak neng seni aina kismania. Kira langkung 27 tahun Yesua hidup. Kira langkung 21 tahun hidup saimah sareng sasarangan sareng Bapak. Patepan rai sabanaya paamprok jonghong saban waktos. Tangtos ge sok sanajan teu dihaja. Sok sanajan teu karasa. Sering pisan urang midamel kaampunan kasebut. Sering pisan urang ngarahetan hati indung sareng Bapak umum. Tak ayeuna bae sadaya jangkeun karya kabar. Esayna pamidang kebiasaan nyukeun dihapunten karanceun. Sepadas Allah oge ngahapunten kana sagala rupi kahilapan sareng Bapak mangga geus. Mama sareng Bapak di kelas itu kehapunten abdi. Mama Bapak nuhun dina kasadayana kasaayana Mama sareng Bapak anu parantos ngadidik abdi. Jadi dugi ka ayeuna saeur pisan kagirangan abdi sacantiasa kabaros sagala kasayangan Mama sareng Bapak pamugi Allah Subhanahu wa taala anu ngabalos sadaya kasayangan Mama sareng Bapak. Dipikirnya aku sering nyungkeun keikhlasan dari doa restu di Mama sareng Bapak sering bade sareng pamuget pinuhun sering abaina pamugi yang keikhlasan Mama sareng Bapak rumah tangga sini dijagakeun rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah. Mama Bapak anu dipika cinta ka sini tiasa ngadoakeun pamugi Mama sareng Bapak dipasihan sehat ku Allah, dipanjangkeun yuswana, diseukeun rizqina, Allahumma firlah
manidaya marahuma kamarubaya sobri Alhamdulillah gadis anakku, suasana sekedar bisa hidupnya kelihatan dan kesabaran itu langsung dimarahi beranjang. Nanging orang yakin tak bersepuh mengalahkan hati. Tombol bersyukurku cacakan bagi mama sarang bapak. Pasti bakal ngahapunten karena sebarang pikal petang yang saya. Maka dari cepong panakan mama anakku. Tentuku hidup berarai mama anakku. Gadis, ya mama bapak. Nukapukul arang kumama mengalahkan hidup. Nusalaminya mulus narorok naberikan hidup. Kanyaan kehasilan kasayang mama mau biasa ke orang di pulang tarima ke istana tombor bisa menyenangkan nu aya orang langkung seni nganyerikan hati ini tumaliki kemana bager raga-raga mastaka tidak pernah pangkalan mama semujud sumur dina lahuan mataninya kedina pun tina segala lebih kalepatan rangkul mama simpan gelis tanahku tangkap mama simpan sabar di hari bosku karena cepi panjang sudah mama binaya waktu makar lagi tahu disununkan mama bersama punten sekarang lebih kelepatan engseng biru engseng itu budak bawang bedako diri sering menyerikan hati mama diri tak senantiasa menangkan hapunten mama segala lebih kelepatan mama gadis cium namis mama cakal hatiku tamplok kanya akhirnya kamu jadi indah gadis tugas orang yang menyenangkan sepi tugas orang ngebahagiakan sepi omat bagai jaga ku hidup ulah demikian ka mama sareng bapak ngecelakeun cimata ka ambek ka hidup ulah demikian ka mama sareng bapak ngecelakeun cimata ka hidup geus cepeng panangan bapak geus eta panangan bapak mengalami nafkah kang maafkan bapak berusaha sate kapal sakan bisa nyempona sagara lebih kahayan sareng sok sanajan teu sakabe kahayan hidup kacumponan ku bapak teu sakabe kabutuh hidup katutupan ku bapak nanging urang yakin bapak terus usaha sate kapal dubuh lupet pikeun nyenangkeun hidup karena tak banyak jadi bapak mau biasa dibalas ku orang anak tumalik itu perang-gerakan mastaka di lapang konan bapak semujud sungkan ke anjing kangenan kedua tina segala lebih kalepatan hidup khusus ke bapak Gusti hati aku sejarah bapak
jauhan tiasa mulang tarimakan kasayang Bapa. Karena Allah hapun segala lebih kalapatan yang hapun segala lebih kakiranahan bimbing yang seri dampun yang seri santang biasa kene rumah tangga bahagia sakinah mawadah kariwara melakukan Gusti Bapa. Pasihan apa saya dapat kamu lengser kanya segala lebih kebahagiaan yang sehingga kehidupan rumah tangga sok gelis kena rangkul sasarangan mamang sarang bapak magi aranjena cukang lantaran hidup lahir ke alam dunia kurang gelar kalam punya tinggal bunga perantau sakit demi sarang bapak sok bagai pamitan sing saya ke aranjena nyari sing saya tapi terus balas mama sarang bapak hidup kamu ngalipas geni mana gelis akin nyari di kapayunan mama bagai indung teh anu nyusunya daya paling paus anu menyebabkan urang tiasa mulang kencai susu kanu jadi ini daya paling paus anu menyebabkan urang tiasa mulang tani akan-akannya hati etang-etang hidup mulang kencai susu ka mama wasuk dan para sampean mama margi urang unina anjana putra taat dari rumahan surga teh aya dapat sampean mama nu hartos urang kedaksan baktos kana pura karanjang
Jatangga simpiasa mengetas tangan walau budaya jantan imam dina rumah tanggana nuntun engsan kana jalan musa tikawit dunya rabakandi sabagi ucapkeun mohon kamana sareng bapak margi sasering rumah oge urang ucapkeun sareng sabaraha bukan ucap nuhun urang kasep moal sabandi moal saimbang sareng naon antara kebiasaan ku ngomong sareng pendapat maka cepat Dewi neng sering dia tahu serai sareng raka teh sok aya keawonan sok aya pekerjaan sok aya percekcokan sok aya silih hapunten silih hapunten silih dumakeun Eneng seni tos tadi kagungan caroke bantosan mama sareng bapak kang ngiri ngurus rayi-rayi kang ngiri ngurus adik-adik teteh sok rangkul bade teteh doakan teteh nana sing kenging kabacaan sing kenging kabahagiaan rumah tangga atur rayi-rayi eneng seni sing sukses sing tercapai cita-cita sok sasarana lain nama hidup kangge ngariksa mama sareng bapak margena tugas putra putri ibu Rini kangge ngurus nu janten satu soprang teteh rayi bantasan mama kangge ngurus rayi teh sing pintar ada di sakolana bade sing jantan jalmi sukses sing tercapai cita-cita hidup mangga ade langsung ke mama bade ngadepnya ke mama saya iya mangga ade langsung ke mama ke bapak saya mungkin ada cita-cita ade yang belum tercapai so minta doanya sama mama tapi terlebih dahulu minta ampun minta maaf sama mama Sasana itu kurang mengasih diri demi kedinten ini terus juga kumaha kurang tiasa melantari kasih
kadinten ieu tos jiga kumaha tos deui ka mana ulun tiasa mulakeun terima kasih ibu saya bapak. yang sini majan ka manene bagaimana ge sepuh ulang mana ge tantos pernah ngiri urusi dan kantos karena kekuatan ku hidup sekarang sumber tidak doa suhunkeun hablum kana doakeun manene bade si sehat si panjang yuswa si dipaparin rizki ku Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya rabbal alamin. Doakan yang saya sing baca sing bahagia dengan kehidupan rumah tangga basihan doa ka incu-incu ka putu-putu nenek sing baraja sing bahagia sing sarungsas dina kahirupan banyak kami ibu-ibu anu sapari tiasa ngada doa ibu margi neng seni kami ibu rama bade silaturahmi ka sadayana mangga tiasa ngada sasaran sadayana sakedapat